Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul loba pejabat Indonesia enggak becus kerja. Bisana cuma korupsi. Ki geningan gitu emang faktana. Fakta kumaha ki nya tingali ku maraneh dina media. Korupsi jeung korupsi weh. Lolobana teh naon? Ngaya-ngaya teh geningan ka rakyat teh. Ti luhur nepi ka handap ampir sarua. Ayeuna ti tingkat kabupaten nya nepikeun ka handap. Da gawena teh lolobana teh korupsi we jeung korupsi. Komo ayeuna mah kade diawasi da ku pamarentah ge. Model tiap desa aya dana desa per sataun sakalinya. Dana desa teh mun bisa mah kudu dialokasikeun anu kira-kira tepat sasaran ka rakyatnya. Anu saluranna can jelas ye. Saluran can jelas solokan sok jieunkeun. Terus irigasi anu misalkeun deket pesawahan sok jieunkeun. Ulah sampai nepikeun ka loba contoh. Contoh kumaha ki? Loba anu ditewak gara-gara dana desa. Teu saeutik mungkin akibat tergiur dengan dana yang sangat besar per tahunnya. Nepikeun ka loba nu diborgol ditewak akibat korupsi. Soalna diawasi ku tim audit ti KPK ti pengadilan tipikor. Tah ati-ati kudu tepat sasaran. Ieu mah bagi keseluruhan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan areling ulah sampai terjadi praktek korupsi.